Hatur nuhun parantos nge-like video na ulah hilap di subscribe channel na lonceng na oke. Sampurasun. Pampes. Lebat kan? Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah saya kumaha damang. Alhamdulillah mangesto. Ya Allah. Abi namanya aku. Mohon Ada pun suling. suling. Ini susuli kan namanya. Mohon Saya tarompetan. aneh. Nah, Sampai tarik. tariknya Ya, suling. suling. Ngecap kana hatenya. Oh, gitu. Namanya teh. Pas Oh. ngalampung namanya Abi yo keketrong Hmm. pun namanya kumamantun. Terus di manten. Eta pas tos ngaran kolak gitu ya. Oh. Kalau biasa sesi saum makanya urang teh nya. Anggur Yang tajil. amis tajil mohon. Punten diwagal. Mohon kumaha kan? Bari naros abis akan tenang di masalah suling Mohon. ya ayo wasta teh sah Tapi ada mutar. ada bentar Ya, nah, sih namanya. ada salah eta Terus digentos manten. ayo saha nami teh aslina ieu mah serius Amun nami di mana ya? Nami di jalan, nami di Panggung. panggung, nami di bumi. panggung Nami di panggung mah ada mutar. nya di Nami bumi di lembur mah daeng. nah dae Orang Maluku gitu. Ah. Asli. Makassar. Itu mana asli ya? Mana asli ya? oh peda hideung tapi udah ganteng kan hideung oke manis kan Manja. manis gitu ya. Terus abis masalah eta mah nya pinten mana naon mung abdi bade naroskeun eta teh ti ahli tiasa nyuling Di Ali di SD ada resep suling Resep anak mah. Tegaduh ke Bunggur. oh terus sekolah Ya, kayak di sekolah ya ekskul, di terus- SMP oh teh ekskul suling, terus ngiringan, tatras dilanjutkan di sekolah deui gitu. ka mana Kayak SMK 10, SMKI, oh SMKI Cidaura, Cidaura Hilir Muhun. mau SMK itu nu rupi-rupi aya jurusan kawitan aya teater tadi aya broadcast-nya padalangannya gitu gitu. Aya Hmm. lagi jurusan sanes nu Nah. baru teh banyak ada. Aya lagi jurusan sanes nu baru teh Banjaran Tagalaga. Gitu. Aya lagi jurusan sanes nu baru teh Banjaran Tagalaga. sokeur punten sokeur biasa seniman upami sana seniman senewan nah ieu mah alumnus para wiri ieu teh mohon alumnus saya lulus gara-gara naon abu wae ada bentuk gitunya punten saya banyak jantan ieu Kumaha? jantan salira teh tiasa nyuling teh tika pungut tiasa namun tiasa ngejuruskeun suling titilaras daminati la da sapertos damini nu gitu sapertos salen ropelok nyata di SMKI Muhun. SMKI terang kalau kali itu asalnya menyuling teh asal nyuling we. sanyuling di tiupan udah Diupang. titupan nya Ya. udah song-song hung Ya, gitu gitu. baingan tuh kade nyupan nu lain-lain tuh Tuh. nah ai sapertos kitu mah nya uninga atau ai kitu mah nya jadi aya nama nganuhunkeun pisan kanggo bapak guru ibu guru khususnya nu di SMKI gitunya No. alhamdulillah tak berkat di SMKI biasa waktu nabuh kamana yang kesangalan nafkah lah gitunya biasa ngembangkeun khususnya karena ngembangkeun tradisi seni nyata khusus Jawa Barat ya nya ayo kolaborasi teh nya berkat di SMKI awal mulana teh nya alhamdulillah Alhamdulillah. alhamdulillahnya tah kitu pina mohon jantan atuh ayeuna tina nyuling ieu teh
atau selalu kemana-mana atuhnya nya dari daerah pancing bari kamana wae ya gitu dari Banjaran mah ka Ubak kan ubek tangkos Iya. cantan mah jika lauk wae di ubek lieu Ya, gitu. di obok-obok ikan kok di obok-obok kayaknya ayeuna masalah eta nguping-nguping kantos kemana kalau gitu Mana? luar Nagreg. luar negeri Oh, luar negeri kantos nya Tasik, Ciamis. mah ke Perancis eta mah pernah kan Cisewu kayaknya pernahnya ya. Hari ieu mah maksudna kieu kantos keluar hempang tebihna di mana gitu Anu kantor teman Malaysia, Singapura, kantos kan itu. itu ngalang-lang buah Bali nya ku laratan tina suling dalam tuh suling suling mengongkos mah sabaraha kan. Mengongkos mah gitu. tah beungharna urang teh eta seni teh nya Seni urang dihargaana Majan. Dihargaana seni urang teh aneh teh naon ku urang luar. dihargaana Dihargaana teh teh ari ku urang-urang mah nyagap alat suling boga capi boga gamelan teh garengsi. Jika nu garengsi. Padahal Gitu. biasa alat-alat daerah oge milik lagu-lagu modern kita dikolaborasikan dikolaborasikan teh ya nah maksana meureun di urang sapalihna nya teh garengsi beurnya sapalihna tapi gitu nya mudah-mudahan tapi mudah-mudahan aya gitu nama moal mual gitu nya ku sabab mudah-mudahan aya sakola teh ya nya aya ka aya SMKI SMK 10 terus tanapi isbi kokar ti payun mah nya nuhun ayeuna aya ku STS ya tanapi ayeuna ISBI nuhun mudah-mudahan dina dinten ieu sembada teh dina waktos-waktos ieu teh majeng ka waktos nepi ka waktos teh atuh moal tayang nu mika resep mika cinta ayeuna sugan we resep resep nya kan ieu nya teu anon teu sepuh kan nya masalah eta cap atuh ayeuna mah abdi aya mungkin dina laras naon eta teh di Panalu penalu madana kuring leungiteun teh anu ti bapak dosen teh ini Pak Pak Ius Ius Pak Ius Pak Haji Pak Haji Ius punten Pak Haji nya ieu bilih kirang berasa punten atuh punten hapunten abi mah diajar kana Pak Haji sing mungkin lah sih tadi kuat sariak sabulu-bulu gitu mun bulu naon bulu punuk atuh jok punten mantul kan biasa nyuling beunteun ai nyuling mah pan tadi ge biasa titiupan hukum mah namun kalau sadaya nya
nu di mana we ayana youtuber khususna tinggal tina angwana lagi tos katawis atuh Naon? lo sebentar itu teh rock and roll naon dia teh Dangdut. biasa nyulingnya dekat di sekolah oge anjeunna gitu. Oh raoseun oge nya ngan teu sawios nyuling raoseun ulah ningali rupina teu raoseun mah wios rupina malah yang penting mah raoseun nyulingna nya di mana-mana oge nya tah ieu teh suling dinu lagu Begitu. kuring leungiteun. Nah raoseun pisan tah ayeuna mah sim kuring moal seueur saur deui ngaturkeun nuhun Kang Ade Muhtar Kang Daeng Siap, nya nuhun pisan siap. ke orang tepang deui Oke. nya di Panggung. lain parno kalua deui Wah, siap. nya aya segmen yang selanjutnya Oke. ya. Mungkin sekarang lagi ada di rumah dan mungkin ada besok atau lusa ada di panggung. Mungkin saya di sini juga. Saya Raffi Ahmad Tukul Arwana. akan kembali lagi ya, tonton terus, jangan lupa di NSP project, Project. namanya channel Channel NSP NSP Project. Project ya, di like, Like, komen, subscribe. subscribe bagikannya. Oh ya, walailah, don't forget me forever-nya. Alright. Yuk ke sana yuk. Yuk, Assalamualaikum. si Wentolson. Yuk, assalamualaikum. Sampurasun. Yuk. Sampes. Dah.